Billahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu da'wata ilallahi wa ala dinil mustaqim wa ang sunnatin nabil karim bi hikmatika wa mu'izatil hasanah. Wa qala al-mu'allifu wa syarihu wal mahasyi rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain wa rahmanul qudusul ba'ithul muqtadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walau uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadis arek nyeritakeun jalma anu nyokot harta anu teu halal. Inna rajulan satune wong lanang, piro-piro wong lanang. Inna rijalan satuhune piro-piro wong lanang. Iku yatahawaduna ngalap iya si rijal Bimalillahi ing dalam hartane Allah. Bigueri hakin kalawan oranono hak. Palahum mangka iku tetep pada rijal annaru utawi neraka yaumal qiyamati ing dalam dina kiamah. Rawahu us ngariwayatakeun ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Jadi dina hadis Kangjeng Rasul arek nyeritakeun jalma anu nyokot harta anu teu halal. Yakni sanya-nyana aya mang pirang-pirang jalma anu neangan atau anu nyokot anu ikhtiar kana harta Allah tapi carana teu bener, tapi carana haram, seperti maling, menang maling hartana menang ngarampok, seperti menang main judi, main slot jeung main sajabana, seperti menang madon, menang jablay, menang germo, menang gigolo jeung sajabina, seperti menang ladang ngajual minuman arak, minuman keras naon wae sabangsana teh eta arak, seperti bir, Manson, McDonald, topi miring jeung sajabina, seperti ditah ngabunuh, kuli ngabunuh, ta eta oge sami neangan rezeki, neangan harta kalawan dina jalan anu dilarang ku Allah, yani hartana jadi haram. Tah mangka eta jalma anu neangan harta haram, neangan harta jalan anu teu bener, mangka tetep eta jalma di yaumil qiyamah bakal diasupkeun ku Gusti Allah kana neraka. Nauzubillah. Dikumpulkeun jalma di padang mahsyar panon poe satumbak ngajarerit kapanasan. Pangkaning lain 1 tahun 2 tahun, lain puluhan tahun, ratusan tahun di padang mahsyar teh. Eta jalma saking kute kuat-kuatna kana panasna panon poe, panasna di padang mahsyar, tepikeun kamenta ka Gusti Allah, ya Allah geura hukuman, yeuh kaula teh geura hukuman, geura asupkeun ka neraka. Padahal di padang mahsyar anu panon poe satumbak panasna luar biasa, jabat teu aya cai,
teu aya dahareun eta jalma kasiksa luar biasa. Padahal eta di padang mahsyar can aya nanaonana dibanding panasna seuneun neraka. Pangenteng-entengna jalma siksa neraka di pakaian sendal, saking panasna eta sendal tepikeun ka ngegolak polona eta jalma. Naudzubillah. Gusti, mudah-mudahan urang diraksa, dijaga tina api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Takkan kudu loba ngadoa ka Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hayang diraksa dijaga tina seuneun neraka. Atuh neraka dunya hayang dijaga, neraka akhirat komo. Mudah-mudahan berkahna urang rajin ngaji, rajin tolab ilmu, rajin urang migawe amal-amal ibadah anu diperintah ku Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana ahli jamaah, sadayana ahli jamaah anu ngarungu kana pangaosan, sadayana sing dijauhkeun tina api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.